panas ya. Oh, Nah. Nah, ya teh. Ieu teh di naon teh? Makanan khas Brebes nya gitu teh. Naon ngaranna sih yeuh? teuing make wijen bae teh. Wijen. Penting ieu ya gula juga nama ieu nama ya. Heeh. Aya teh telek-telek mah juga ieu teh bolali. Lali jeung saeutik adonan naon. Pokona mah nya geunah lah, keur lapar mah. Mana eta kan nitah eta nu eta? Heeh tuh urang bos lah. Kan nitah sawana eta. Heeh. Oh itu tuh duaan. Ya, kotakan urang tuh ieu kotakan. Heeh. Tapi ka ditu teh nya yang apa saha? Heeh. Teuing urangnya. Nyelegak ieu nya. Ampun teh. Orang mah nitah nu itu tuh. Itu dua geus rek malaju. Nyelegak nya. Kemarin nang meuli sawareh. Saware. Sabaraha mah bali? Bantu orang meuli ieu tanah teh meuli 4 pengki. Pengki. Sabaraha pengkina? Pengkina teh berapa? Yang meuli satruk tina mah taneuh. Tuh, di belah itu aya nu dijual taneuh. Heeh. Nah, ukuran teh mun teu salah mah plus minus 100 km. Itu kumaha plus minus teh? Kurang lebih aja teh. Itu. Ngomong tah mah cai euy keselak ieu teh. Cai. Kalau unggal ulina ka mah cai. Turun wae kadap. Aku mana ya? Menang kan belut. Mana? Encan. Orang Coba sih ku cebok. kemari kalau belut teh. Menang karena yo genep ember. Oh, caina. Cai nangkul. Oh, Si Bang. ngomong dia di mana ya teh? Bu jelasna. Urang teh kan Daerah. kamari teh kan anu komen. Nah, Nah, carana teh indah ya. Indah. Yes, gitu ya. Lain neo. Ayo. Saya ngomong. Ya udah. ngomong wae. Kameramen eta mah. Itu sudah. Bang, sekalian aja ke Brebes ya. Gitu. Ya. Non channel nanti channelnya ke Brebes ya. Itu lain channel meureun non kontennya di daerah Brebes gitu. Ayeuna meureun di Cumponan ya. Componan alhamdulillah. Oh, Aya rezekina, aya waktuna. Ieu teh Batu jajar. Batu jajar. Bula Kamba. Pula kamba. Heeh. Bula Kamba. Bula kamba. Bener. Di Kucibuknya belut nanya. Ieu teh daerah Bula Kamba Bula kamba. di Brebes, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Urang di tengah-tengah. Tengah-tengah Jawa. Tengah-tengah sawah. Jawa. Oh, Jawa. Pulau Jawa di tengah-tengah. Lain ini ngomong-ngomong aing asa kurang semangat ya. Nah, tuh Yang minum. minum. Harua tuh. Enggak meuli dahareun nungkul. Cair ora inget. Bisa itu coba kodok itu. Ngasieun, Nah, hasieun. terboblokan. Blokan. Ah, baheula sok goyang oge jeung kebo. Nah, antara beblokan teh awakna geseng. Tah, heeh. Saha sih? Orang mah Tujuh ah. ieu Ai botak teh naon sih? itu sih buat Oh, bukan ya? traktor. Oh, Bukan teh. traktor. Traktor. Ini mun harga sok di traktor. Eta. Naonna? Heeh, mun harga sok di traktor. Coba tuh. Anu, Belut. punya loba lintasan sih. Coba ieu jalur 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 eta kereta cepat. bener. Masukin jalan. Oh, sok kayak tepakan. Gitu. Yang kan yang ieu di Jombang. Non sok tara ieu tara puguh. Tara puguna. Tapakna teh. Anu kalu, anon kalu kotoh muringkal moal. Itu eta liang belut tah. Mana? Ih, bener. Ayo geura colok. Oh, colok, geura colok. Sarung ngomong. Ih, udah ngomong gitu. Nah, Bener. ya punya belutna euy. Coba Ketroknya. teun. Assalamualaikum. Tuh, menjawab salam. Pertanyaan gelo.
Tapi asli namun hoki rek mau urap orang enggak. Malah belut di dieu. daerah dia teh kasohor ku petani bawang. Lain lain. Ayo mah ieu peternak, Oh beternak. peternak bebek. Eta bawang naon eta? Nah, Mana? bawang. Ieu tangkal ieu teh eceng. Si Eceng. Oh lain bawang. Ain ieu mah Si Eceng anu dina film teh, ah. eceng. Eceng. Ieu mah berarti bahasana Jawa neng kene. Nah, nonang kana neng kene nang karak bengkang. Kana neng kene nang kana dilpok wae. Oh, Bekas ya kurang semangat aing teh euy. Nah, Yang ini sekarang bae cai tah uyup. Geunah da. Yo daerah dieu teh kasebutkeun daerah paling panas. Paling panas. Heeh. Memang Tapi bener. ayeuna pas keur Ieu naon nu ngecelak di luhur euy. kelapa meureun. Kalapa gitu anu minuman. Kekes juga nama. Kekes mah mun leungeunna muringkel. Kekes. boleh. Kekes muringkel. Es lu nama. Lain keket lembut. Oke. Bukan nyaho semua. Udah asli ya sih kalau celak naon ya. Kalapa jadi kekesan. Oh ngecelak caina tapi ieu ke kalapana murag jeung ninggang. Kade anu sare di luhur. Mang. Lain ini saki luasna nya. Menikot meluas ini daerah sini teh kan orang bingung rek nanya teh euy Bingungnya ngarti bahasana bahasanya Jawa nya. Jawana Jawa reang Jawa reang. Purwakarta hampir punah ya. Punah. naonana Luas. luas Purwakarta mah tereh lah saeutik Sawahna teh habis. tapi insyaallah moal 2 tahun enggak harus insyaallah moal gedung tapi Dia isi serapet tuh. naon Cuangki. Oh. Nah, euy. Di tukang anu hirupan. anyar turun meureun eta Heeh, bener. palain Ih, gagah pakai bendera sih. beneran mah kebeureum Heeh. Mei seruduk muning kana mah. Ya. nah yang nempak euy Heeh, urang sok ingat ya, Mbak. Nutur-nutur begitu. ya bener Anjir, diokon beuki. Papar. Ya, seperti biasa kita jangan buang barang sembarangan. Dimasukin Guys. aja. Ini bisa kalian beli ya. Ini tepatnya ada di pokoknya mah di Brebes we. Pokoknya mah neangan we nya ke sawah lamun aya Berbesan eta berarti daerahna. Jadi ini teh makanan yang bikin saya seubeuh. Seubeuh teh seubeuh kudu seubeuh aya siruman tuh euy. Opak naon, Kang? Hah? Opak. Ieu teh teuing dina gula jeung wijen ieu teh. Nyaho wijen. Artinya ho, jaligen. Oh, anu sering ngahujatnya. Hah? Sering komentar. Jejen nama. Jaligen. Tuas guys. Guys. Coba mana yang malih kali itu? Parkir mana? Ah, jaman. Keur calo. Parkiran botak. Kan lega. Dan berdahar mengelaput Ngelabelut, ngelabetok nya. Kan dia bagus. bagus saya. Bagus. Sok inget dah orang mah. Sok baheula aya mah leutik buyang, letak. Da maklum urang mah kulina ge sok ka sawah. Sawah. Heeh, tara ka ieu, tara ka wisata. Asa enak sultan euy. Mahal. Dengnya ngontrol lah sawah. Berat sih. Ada di luar. Dia ya liangan yang lu tak Coba korek. megah jeun. Bejakeun nya nu itu gitu buru-buru gawean. Kalau geletik euy. Rek apa?
sekalian yang belum tahu daerah sini, ya kalian lihat di belakang kita itu ada beberapa bukan pemandangan ya, tapi lebarnya luasnya sawah di sini masih banyak juga ya. Bisa dilihat tuh. Ini mah jalan kita itu di belakang. Coba Mang ke belakangin Mang. Nah di sana itu banyak tumbuhan ya. Ini kayak lautan, sekilas kayak laut. Dan kalau nggak salah di ujung sana itu ada laut juga, Tanjung Garut. Mana? Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Di sana ada laut. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Saya jauh-jauh dari Purwakarta ke Brebes ke sini cuma mau nengok sawah saya yang belum ditengok juga. Terus juga saya mau itu tuh mau ngasih makan tukang botak ya. Sama itu tuh. Itu ke sana budaknya. Oke, jadi segitu aja dari Surya 28 channel. Mohon maaf lahir dan batin. Banyak. Segitu aja, jangan lupa buat kalian di subscribe, like, and comment, terus di share jangan lupa ya buat kalian. Tetap pantau di channel Surya 28 channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.